In a time when gods walk the earth, an epic battle rages between the encroaching civilization of man and the gods of the forest. When the forest has been cleared and the wolves wiped out, this place will be the richest land in the world. Now, the fate of the world rests on the courage of one fearless princess I'm not afraid to die, and I would do anything to get the humans out of here. and one brave warrior. You fight like a demon, boy. Like something possessed. What exactly are you here for? To see with eyes unclouded by hate. Now watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god. Fire! It will be a battle the humans will never forget. Nami Abdi Azna Natasha, kelas 12 IPS 3. Abdi Nidia, kelas 12 IPS 3. Identitas film. Judul film Princess Mononoke. Sutradara Hayao Miyazaki. Produser Studio Ghibli. Distributor Miramax Films. Rilis 12 Juli 1997. Genrenya anime, laga, perang, drama, petualangan, jeung fantasi. Durasina 134 menit. Matsuda nyorakeun Pangeran Ashitaka, Yuriko Ishida nyorakeun San, Yuko Tanaka nyorakeun Lady Eboshi, Kaoru Kobashi nyorakeun Jikobo, Masahiko Nishimura nyorakeun Kohroku, Tsunehiko Kamijo nyorakeun Gonza, Akihiro Miwa nyorakeun Moro, Mitsuko Mori nyorakeun Hisama. Ashitaka nyaeta pangeran ti desa terpencil. Hiji poe, babi hutan dilaknat nyerang kampungna. Nalika ngalawan anjeunna, Ashitaka dikutuk dina leungeun katuhuna. Pikeun nyagerkeun tatu, manehna kudu indit ka tempat asalna babi hutan. Ashitaka tungtungna ngamimitian lalampahanana. Di jalan, anjeunna papanggih hiji biarawan iinditan ngaranna Jikobo, sarta ngawartoskeun anjeunna ngeunaan kutukan dina leungeun katuhuna. Jikobo teras nyarios ka Ashitaka, yen di hiji daerah di kulon aya penjaga leuweung anu namina Dewa Rusa, anu tiasa ngubaran kutukanana. Ashitaka tungtungna ngamimitian lalampahanna nuju wewengkon. Ashitaka oge papanggih 2 prajurit tatu dina walungan. Manehna tuluy mantuan maranehna balik deui ka kampung maranehnana, Desa Panembang Besi. Bari nulungan 2 prajurit, manehna nempok San, hiji awewe anu digedekeun ku Pak Ajag. Saenggeus nepi ka desa Penambangan Besi, manehna papanggih jeung pamimpin desa nu ngaranna Madam Eboshi. Ti warga, Ashitaka diajar ngeunaan perang anu lumangsung antara warga jeung warga leuweung. Hiji poe aya perang badak. Warga desa Penambang Besi diserang ku penduduk leuweung sareng samurai. Dina waktu nu sarua, Madam Eboshi jeung pasukanna mangkat ka leuweung. Anjeunna dipake ku Jikobo pikeun maehan Dewa Rusa. Ashitaka lajeng tim kalawan San jeung warga leuweung sejen pikeun nyegah Madam Eboshi. Sanajan kitu, Madam Eboshi junun pancung Dewa Rusa, sarta ngajadikeun anjeunna roh jahat. Jikobo teras nyolong sirah Dewa Rusa sareng kabur. Roh jahat lajeng ngabalukarkeun karusakan badak ka leuweung jeung desa Pertambangan Besi. Bebarengan jeung San, anjeunna tungtuna bisa balik mawa sirah roh Rusa, leuweung nu rusak jadi hejo deui.